Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat. Tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna. Nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar. Deuk jam sabaraha bae tah? Dek jam sabaraha bae, dek iraha bae, dek keur kumaha bae, pokona peuting niat jadi. Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan, niat di jero salat aya niat puasa. Cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu. Acak-acakan emangnya nama biasa lagi. Iya keur carita di jero salat kita. Ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah rahmat teh. Tilok sinari ieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema bae nya surat tak kitu action. Lamun loba jelema masyaallah kul hudai. Tah iya jada keur salat Isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana. Datang ka lebaran teu nanya. Kunaon sih bongan sia ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana. Itu kunaon masalah kos kitu bae ribut. Itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadanu lo sia idaik mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan daon eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadzir soma mudab godim do punai kudu jalamat jana kasoja an huruf jet ada yang majul kudu jalamat jana kasoja ada yang mudab padi mudab punai kudu jalamat jana padi mudab ramadhani kudu mudab punai kudu jalamat jana ramadhani mudab hadihi mudab pun ilaih teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nawaitu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai fardhi Sya'bana hadis sahabat bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi
cenah kieu ingat besi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar. Wah, ieu salaki jadi kieu cak kita ieu. Ngaji di mana, Kak? Lain ngaji, nang pikiran sorangan. Mantak ge, Kak, kudu ngaji. Ulah sa Allahu akbar, Allahu akbar. Aing mah muji cak keneh, emang teu meunang muji Allahu akbar. Sia nu salah. Salaki pilok dek salahkeun goblok. Jadi bae jadi. Ngala wudu, tas ngala wudu aturan ngadoa, maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin. Gimana niat jadi bae. Kerdahar jadi bae tak kerdahar kumaha penting-penting bade kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi bae nya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantep jasa geus cek kene urang bebeklan neng bebekalan saku ada ka mana bebekalan atuh geus biasa inget jana pas de kaluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat ka bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah teu jadi kudu unggal peuting di mana dalilna eta Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syiyam qabla al-fajr fala syiyamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh fajar fala syiyamalah teu direken puasana teu sah puasana. Nomor kahiji niat, nomor kadua tarku muftirin. Ninggalkeun nu ngabatalkeun, nu jauhan nu ngabatalkeun, ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun. Zakiron tur eling, mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'zur lain bodoh ma'zur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho umat teu batal puasa. Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho ya dahar bak eta dahar ku nikmat teh beak 3 piring haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngerokok deh tenang we sih tenang beres ngerokok selesai
nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapi kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng eta teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak, berarti aya uzurnya nanti ya. Naon uzurnya teh diberi duit. Kieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung bae nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeung. Beres cak pemajikan kamar itu bulan Ramadan Masya Allah jahil ini kunan tengah mejan poho pugu lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunan teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun sakira teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala hiji ngajauhan tina nomor kedua nggak hiji niat kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep karep panjang berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageud dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem karep. Jadi lamun masih kena ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah jadi kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngaji mah dipaksa bulan puasa ayo sia ngaji mah jeung pamajikan sia misalnya ayo ji atuh mun ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tah mah pestol goreng juga aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon ngaranna pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah jatilok make pel kira-kira 12 lewat teuing atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia poe ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal
kudu itu nomorosotkeunana pemajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeunana ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jada teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh fokus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang gitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh engko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mah bulan Ramadan ya enggak boleh juga makan nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singgo bro, brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di puasa nya teh asup Islam, can kang sungkung sing ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodo ma'dzur. Dihampura. Nah, dengan gitu, Pak. Zaid, si isu-isu kopi, emang kurang gitu. Temenang, si juga aing menang. Emang siapa bu alam talai? Tuh aing bapak aing haji, mak aing haji, sia aing hampir munggah haji. Pada tuh itu kopi baik, sugan teh mah menang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunan anak Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah baik sakitu nama geus, pokona mah hayuh baik geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh. Kumaha nyana bae, kan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan memang muncul kiai. Di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal ai kanu tukang mah diasupkeun we kanu tukang ka bool LGBT ya. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, naonan atuh naonan segala asupan kayu segala naon teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah itu kudu dibahas nomor katiluna waso imun nu puasa
jadi rukun nu puasana. Ayo nu puasa teh kumaha ngalaksanakeunana. Wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itsku raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina. Mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada saumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisawm. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar. Langsung jima baik di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los. Teu masalah peuting mah. Ti peuting mah masalah beurang mah ulah. Beurang masih ada. Lamun aya jelema beurang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po. Jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima. Nah rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Weuh cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu mencek urang mah cilaka. Cek Kangjeng Nabi mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Aing ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan. Oh ane mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Tuh kamu 2 bulan berturut-turut, gua mah gede salah tuan, malu buat. Oh, itu kuat bang Isbah tuh merek 60 miskin, samiskina, saleter jadi 60 liter. Ngarana jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan tuh toboga cek jana teh kudu 60 mah. Cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan.
dibawa ka dia tah ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya bagikeun ka miskin ya bungkusan kurma gede karanjang gitu ieu tuan dibagikeun ka sa atuh ka miskin hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula atuh geus mah dahar kumaraneh kabeh jeung pamajikan siaga kabeh ka ditu dibawa ku nyana ka ditu di dahar ku nyana jeung pamajikan anak geus beres iya jadi hukum artinya ta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi ku ari mah diurang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga Masya Allah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peuting na pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nya ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh mantep sahur teh lumayan keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae seut begitu kadenge lain tarhim endahan azan
Allahu akbar Allahu akbar nya keur kagok jasa teh kudu langsung we dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazan nugurut jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae kita lompat heula ku almarhum abah lompat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-tong eta bisa gitu eta bisa kos gitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daek asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedangna bawa sini bawa carekan gue nyolong gedang kamu nyolong paya kamu lain gedang paya aduh Iholil pohon habisin sama kamu habisin belah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari cerik diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai masyaallah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya bobeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen kumaha
ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Nya naon Yai minta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diterima ku jalan. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung iya santri di dieu zaman abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain. Aja kita balik boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tak mantak besi urang manggil lauk sigadet. Putuh eta. Iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we geus dah nu kakana teh tah jang sia bae los sakana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh taya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah diramohongan pan kos asak masa asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tanu hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribe moal salahnya ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri bala politik lah letik pan aya lampu tempel mangga bisa letik asal asinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar wah jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini dihareupeun nya seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman mah atuh teu bisa ngaji jata mah tilu Badung lain putuh tah mah itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye
Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya lompat di dinya kene potong. Masyaallah eta nyana kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balikan ka pondok. Balik ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok gang gitu tah. Aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta mah tah nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nulutnya lumpat dirinya bae. Ye, kasih saya jelema ieu. Aja kukula di kitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok. Berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lalakon baheula kos kitu sangar di dieu sangar guys mun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan putuh loba ajujin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyawa wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kalima laman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada kan geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nu nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ndeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocorna leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal
puasana wajib qada ngan poe eta imsak. Yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik lebih igmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodo nyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram nyana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang sia lentas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana eta kebel nyana teh ngojay set kebayang sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba aing silem daek aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali lain
nu jelas pikasirieun be kabayan mangis eta be non gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana wah brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu jakna halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tereh foto geus tereh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus tereh anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil lah dijieun pakai nyehil teh sagede lah sagede cehil kieu bae keur nyehil mitohan datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede kitu heuh bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan dios kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit gara mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakeun kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek-sagilekna pikasirieun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan bae 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah Hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah de qada iraha teh coba cager deui aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidyah poe Minggu datang ka magrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah
ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib mah eta bae nu nyanda teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah. Itulah cara-cara puasa. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat. Tipeting deui niatna lailah likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna. Nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar. Dek jam sabaraha bae tah dek jam sabaraha bae dek iraha bae dek keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat isya inget bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusu atau emang biasa gen teh ieu acak-acakan memangnya nama biasa lagi iya keur carita di jero salat kita ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari ieu di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyana surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah iya jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatepkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sia ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadana bulan Ramadanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kurra sunna pansabna sunna patadzir soma mudab godim do pun ku jalamat jana kaza an huruf jet ada imajul kur jalamat jana kaza ada yang mudab padi mudab pun kur jam zakal padi mudab ramadhani kudan baru le mudab pun kur jam zakal ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing ngarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh
ulah dimasalahkeun ka mah situ malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawa itu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawa itu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah Allahu akbar